Atasnya tika kaping 19. Atasnya tika kaping 19. Iku kanu bukti tali ku amakan lawan yang naiku sipai bukti duka ni lawan dan bukti ni Allah Ta'ala. Iku basirun kani ngali sunati 20. Iku kanu bukti tali ku abaka makan biru bapi maniku teman apakah harus utawi biru. Wa utawi iya khursi kuni duka ni lawan dan bukti ni Allah Ta'ala iku mutakaliman kang larasan pahati lisuruna maka utawi kilaiki 20. Kuasa kabe hati iku mustahilatun benar-benar mustilah yang atas Allah Ta'ala. Walam sirana dalila kuli wajib satunya sama-sama sekarang sawiji minal isyrina saking 20. Al wajibat ikang wajib akli kuyus bitun atau kini yang kulu dalil menite menate iku yasbituna tabakul hain iya isrina Allah Ta'ala wa yudkulangan nabi kul dalil anu saki Allah didahai ngalawanan isrina wa itilatu sabil manawiyah yudhikawi taifitu dalil fitu sifat manawiyah iku mana wa itilatu sabil manawiyah dalil fitu sifat maniku yati adilah iku adilatu sabi iku adilatu sabi ma'anawiyati pira-pira dalil pitu pira-pira sifat pira-pira dalil pitu sifat makna biya pahadi maka tawi kilaiki iku arbona batang pula pada tidak tanah tidak yajib wajibillah kedala ta'ala minasaking iya ayana arbauna apa yang sunnah 20 wayan tabila dari mana minasaking Allah apa yang sunnah 20 wa ishruna lan 30 apa nih dalilan asal apa nih dalil ijmalian kama saya ijmali kulo dalil sakabe dalil kuas bata tetapkan kulo dalil sifat dan sifat dan apa dalil didai lawanan sifat kalau bola dalam tampilnya biar itulah terasa gerakan-gerakan mana teliti mana hujan mantan lebih ke mana teliti wala kanya hokeun ku anjing anna talu kosami bawa talu sifat sama jeung basor binisbati entos ada ada binisbati jasun bimana misalnya salah mana teh ada ta'alluq kusun qadimin mana disebut wa amma disebut wa amma binisbatillah ta'ala anapun dinisbatkan kalau ta'ala wa sifat Allah ta'alluq tanjiziyyin qadimin ta'alluq tanjizi qadim hartina sifat sama jeung basor edanya ta'alluq kana sifat sama jeung basor ta'alluq kana dat jeung kana sifat Allah teh disebut tanjizi qadim teh ieu bimakna maksudna anna dat ta'ala dat Allah jeung sifatnya ebreh ka Allah di azali jadi di azali Allah ngadangu jeung Allah ningali kana dat jeung sifat anjeunna jadi dat Allah ku Allah kadangu ku sifat samana dat Allah ku Allah ayeuna katingali ku sabab sifat basorna teh gitu jadi dat sifat Allah itu terdengar dan terlihat ku Allah ku sabab sifat sama jeung basorna itu payas mau atau Allah ngadam kana dat anjeunna jeung sakabeh sifat ayeuna nu bangsa aya nah sifat bangsa aya teh sifat ma'ani min kudratin sifat kudrah sifat sama jeung saja sifat kudrah wallah katingali ku sabab sifat samana sifat kudrah wallah kadangu ku sabab sifat samana katingali ku sabab sifat basorna itu ada
wa gohiman saja wala naripungan orang kapal kumaha carana Allah ngadangu jeung ningali kana dat jeung sifat eta mah urusan Allah wa yabsuru jeung Allah ningali data dat anjeunna jeung sifat anjeunna nu bangsa wujud Allah katingali itu sifat kudrah katingali sifat irodah katingali sadayana sifat ningalina pun katingali ku sabab sifat ningalina sifat ngadangu kula kadang ku sabab sifat ngadanguna kitu sami wala nadi jeung urang dapal kumacarana Allah ngadangu aya cek urang maka ngadat di kana sifat anjeunna wal mata qadama min anasama wal basar tahu ti payun bawa ngadangu jeung ningali kontak kana sakabeh nu aya eta teh pendapat Imam Sanusi jeung ulama-ulama pengikut Imam Sanusi wa huwa al-burujah teh pendapat anu diunggulkeun wakila cek sakawal anasama la ta'ala bil aswat sifat ngadenge moal taluk angin kana sora sabab anu sok kadenge mah sora wal basor sifat basor moal taluk angin kana anu ditempo basor moal taluk angin kana ditempo nu kadangu mah kabeh ditempo Allah katingali wasamullah ngadanguna Allah lain kuceli lain kuliang celi kunaon nya kudat anjeunna we wa basarum ningali Allah lain ku anu cek urang mah ihiduna panon wala ajpan lain kutalapokan pangkuna nya kudat Allah karena ini kudat Allah tanazzaha ma bersih Allah tina aina cek urang mah nempo ku panon jeung ngadengi ku ceuli uluan kabira asifatu salisata sifat ke-13 dina sifatnya sifat kalam waya sifat kata sifat qadimah sifat qadim qaimah tumata bidati kadat Allah taala sifat kalam teh qadim hatina qadim di azalina Allah nyarita jadi nyarita teh taya tungtuna nyarita Allah teu aya tungtuna nyarita Allah teu aya mimi dina teu aya mimi teh aya tungtung gitu terjadi berarti teras-teras Allah berfirman teras-teras Allah berfirman capeknya mau capek dah Allah eta mah gitu beda jeung urang wala sawatin laisat biharfin kalamna Allah mataya huruf taya sora munazzatu dibersihkeun tina tihla tina padri tina murab tina mabni bihila fil hadis berbeda omongan anyar mah makhluk walaisal muradu kade anu dimaksudkeun ku kalam Allah nu wajib ka teh al-alfadz syarifah sanes lafaz nu mulia alias Al-Qur'an sanes kade anu dimaksudkeun ku kalam qadim teh sanes Al-Qur'an sanes naon sababna jadi dia li'anna hadihi sababi Al-Qur'an mah hadisatun anyar Qur'an mah anyar wa sifatul qaimah sifat kalam tumatab kalamah qadim Qur'an hadis kalamullah qadim wa hadhihi ta'yis al-syarifah ya Al-Qur'an mencakup kana tiheula pandori mu'rab surat ayat wa sifatul qadimah sifat kalam Allah qadim khaliyatun qasam tina sakabeh bieu teu aya huruf teu surat teu murab teu mabni Palaisa fi ayatun dina kalam qadim tay ayat tay surat wa rabu tay mu'rab liana hadith takunu lil kalamil mustamil ala hurufin wa asbatin sabab huruf sate mencakup kana kalam Allah anu aya hurufan nusoraan disebut kalam teh kalam ayeuna kalam hadis umana dedeh wa sifatul qadimah sifat kalam qadim munazzahatun dibersihkeun tina huruf tina surat saperti masalah anu tipayun gitu walaysa kadil alafatu dalatan lain berarti ieu lapat anu mulia alias Al-Qur'an nuduhkeun ka ayeuna cek urang mah nuduhkeun mana teh karena sifat qadim sanes di mana maksudna anna sifatul qadimah bahwa sifat kalam nu qadim teh meunang maham tina al-fadhu syarifah tina Al-Qur'an jadi lain maksudna bahwa ayeuna kalam qadim meunang maham tina Al-Qur'an kalam qadim menang nyokotin Al-Qur'an sanes balma balik tamatna yufhamu min hadil alfat anu dipaham tina lafaz Al-Qur'an mulia musawwin ngakuran 5 kana makna yufham nu tiasa dipaham minas sifatil qadimah tina sifat kalam anu qadim itu jadi kieu maksudnya ya lain kalam qadim menang nyokotin Al-Qur'an tapi makna anu aya dina Al-Qur'an bagian tina makna anu aya dina kalam qadim. Jadi Quran bagian tina kalam qadim bukan kalam qadim bagian tina Al-Qur'an.
Lamun ayeuna kalam qadim bagian tina Al-Qur'an setelah 30 juz kita baca Allah rek nyarios naon deui tatu moal biasa umpama ngamaknaan kalam qadim bagian tina Al-Qur'an. Tah sanes gitu tapi makna-makna anu aya dina Al-Qur'an nyarupaan kana makna anu aya dina kalam qadim. Jadi Al-Qur'an bagian tina kalam qadim lain kalam qadim bagian tina Al-Qur'an. Berbalik gitu. Jadi pada bagian tina kalam qadim bagian tina firman Allah. Contoh satu ketika apa orang yang mufasir bergelis ya gitu ya sekolah kalau gelisnya gitu ya ya lamun sakit tuh kalau gelis kan normal kan tadi jadi tapi kan kalau gelis ada yang gelis katanya aprok ke mufasir ya Allah balik aprok jeung mufasir durang kepati bisa hudang kucing kebati bisa nyari Yuk nang kuban blak nang kara nangtung asa lalamun rumpan asa kalayang nanggung asa tikata Yuki lalu kehayang gahar kehayang minum kepati hayang saya sadang lupa kebutuhan rasaan Gunung iya air kecil-kecil itu saprak apot di maninganan di warna kecil kabar wajah nama ya Allah ketika kata asa penuh dengan dia uji al-adil Kekurang dalam mulku aing di beja Kama nih nata tu aing bakal bergalang lagi Berapa aing hidup dia hidup dia Ini kado Kebenaran dalam Jumaah aing katanya Toko ke HP punai langsung buka status WA ya Allah Buka WA langsung Yang main kontak sini yang mufasirot ya punai Aing sini yang mufasirot gitu langsung dicek kurang PASS WRWP ya Allah kita buka subuh kita kerja habis hari Jumat kita hujan ini ditambah dengan gelapnya malam ya Allah akhirnya dekannya sama rasanya bisa prakata pangserat minggu kasihnya ya perasaan mana bulan seperti di seorang putih terbasi bisa nyari mana wajib mana ya takut tidur di rumah tidur roda di rumah kawasan sendiri harapkannya ya Allah tanda tangan STTB gitu si aman atau surat-surat panjat begitunya WA berangkat dari itu gitunya langsung checklist 2 alhamdulillah langsung checklist 2 tanya pula langsung biru langsung ayah sedang mengetik Gusti ma'agroh yang tinggal di rumah terjadi Gusti ma'agroh sakabe kata-kata anu aya dina WA seluruh anu aya dina WA bagian tina kahayang hati lain sakabe anu aya dina WA ayeuna cekurang lain ayeuna kahayang hati bagian tina kata-kata anu aya dina WA sanes tapi kata-kata anu aya dina WA bagian tina omongan hati bagian tina keinginan hati lain ayeuna sakabeh keinginan hati bagian tina WA kira-kira loba keneh kata-kata anu aya dina WA loba keneh kata-kata anu aya dina hati kalau kata-kata cinta kita kepada dia diunggah ke HP berapa giga pun akan cukup tadi itu lain Al-Qur'an lain kalam qadim bagian tina Al-Qur'an tapi Al-Qur'an bagian tina kalam qadim lain sakabeh kahayang anu aya dina hate bagian tina kata-kata anu aya dina WA tapi kalam anu aya dina WA bagian tina kalam anu aya dina hate begitu kitanya disiwe juga Arabi dulu ikan mata cek dia teh gitu balma balik tamak anu dipaham tina ieu lapas anu mulia alias Al-Qur'an ngaquran kana makna anu dipaham tina sifat qadim lokusi panal hijab lamun dibukakeun hijab wasamina jeung ngadenge kana kalam qadim tang kurang bisa paham hasil aya kaul anal al-fadhu hati pawalapat al-qur'an mulia dulu alamak nanuruhkan kana makna wahadal makna jadi makna ngakurat kana makna yufahamu minal kalamil qadim dipaham tina kalam qadim anu tumatab kana dan Allah Ta'ala dina kalam qadim ayat
dina kalam qadim mufassirin mufassirat keur ngaji kifayatul awam malam Jumat aya dina kalam qadim tapi dina Al-Qur'an aya daya. Nah Al-Qur'an mah daya tapi dina kalam qadim aya dina Al-Qur'an teu aya kitu teh. Daya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pak Haris kudu bener-bener anjeun ala hadal parking ngabedakeun baina kalakuan ieu kitu fikasi teu saeutik. Loba jalma nyurahkeun kalam qadim jeung kalam itu sok salah. Nah, cenah ieu tiga yang bahar. Baik. Masalah sesat kita. Sesat. Ngaji teh ampun. Lalikan manede awal sama sok dingaranan kulun bina sifatil qadimatina sifat kalam qadim wal al-qadi syarif al-qadun dan Quran. Jadi Quran disebut kalam qadim disebut Quran, Al-Quran pun dingaranan Quran. Wa kalamullah jeung kalamullah inna al-qada syarifah. Ngangkat yang 88 Al-Quran mulia mahukatun dijieun maktubatun ditulis fi lauhil mahfuz dina lauhil mahfuz. Al-Quran ditulis jeung dijieun di lauhil mahfuz. Nazala biha Jibril alaihissalam ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Diunsurkeun ku malaikat Jibril ka baginda Nabi ba'da an nuzilat fi lailatul qadri sabab dan diunsurkeun Al-Quran dina Lailatul Qadar fi Baitul Izzah di Baitul Izzah mahalun fi samai dunya tempat anu aya di langit dunya lain langit ardi tapi langitna langit dunya ya. Akalam Al-Qur'an Al-Qur'an satu acan dijieun ku Allah ditulis di Lauhil Mahfuz. Al-Qur'an anu 30 juz asalna mah qadim. Hartina qadim Al-Qur'an anu 30 juz teh teu aya hurufan, teu aya soraan, teu aya murab, teu aya mabni, teu aya tihla, teu aya panin, teu asalna mah teh. Pas kitu Allah nugaskeun kolam, kalam, pulpen, kolam. Nah, cik Allah teh kolam tulis kalam kami, omongan kami lobana 30 juz. Tulis ku anjeun kudrat. Eta kolam nuliskeun kalamullah di lauhil mahfuz. Lauh papan yang terjaga kitanya lauhil mahfuz kudrat 30 juz ditulis ku kolam di lauhil mahfuz. Nah, sabada anu 30 juz asalna qadim. Hati qadim taya mimiti, taya tungtung, taya mu'rab, taya mabni. Sabada ditulis di lauhil mahfuz eta Al-Quran anu 30 juz pangkat ada jadi hadis. Sabak dan ditulis di lauhil mahfuz jadi aya mimiti aya tungtung itu beres ditulis di lauhil mahfuz. Nah pas aina maleman aina cek urang mah pas bulan Ramadan, pas bulan Ramadan maleman Lailatul Qadar, pas Lailatul Qadar itu duka tanggal sabar Allah alam pas Lailatul Qadar anu 30 juz ku Allah dilungsurkeun ka Baitul Izzah melalui pelantaran malaikat Jibril. Jibril turunkeun kalam kami 30 juz ka Baitul Izzah kudrat daf'atan wahidatan sakaligus 30 juz diturunkeun ku malaikat ka Baitul Izzah. Baitul Izzah teh mahalun fi samai dunya, tempat anu aya di langit dunia lain langit bumi. Maka dina kisah Isra wal Mi'raj Syekh Najmuddin Al-Ghaiti kitab Aina Dardir kitanya kitab bayi nama disebutkan didinya bahwa Nabi Mi'rajna di Baitul Muqaddas naik di Baitul Muqaddas teh lain ka langit ardi tapi ka langit dunia
sama dunya sanes samaul ardi nu katompo upon dulu nu katompo di rumah samaul ardi tah samaul dunya mah sajroun tina samaul ardi luareun tina samaul ardi gitu. Jadi aya langit-langit gitunya bisa jeruun aya curama langit-langit na bumi gitunya. Nah miraj teh kadinya disimpan di samaul dunya Baitul Izzah kujrat 30 juz. Tas 50 juz gitu. Jadi dia kitanya mana pada anuzilat firisa kutipat bisupin ia Al-Quran 30 juz ditulis di kertas dalam lembaran-lembaran wahudi arti disimpan lembar-lembaran katanya wakila nuzilat firisa cek sakal diturunkan di Al-Quran di Baitul Izzah sekaligus tuluy diturunkan ka baginda Nabi bi isrina sana selama 20 tahun, cek sakal selama 23, cek sakal selama 25 tahun. Jadi di Baitul Izzah diturunkan ke dunia ka baginda Nabi tidak sekaligus, tapi bertahap. Selama 20 tahun satu pendapat 23, satu pendapat 25. Itu. Wakila kana yunazzalu fi Baitul Izzah fi Lailatul Qadri. Sakawal diturunkan ayat Al-Quran di Baitul Izzah dina Lailatul Qadar bi qadri ma yanzilu kullasana sesuai dengan kejadian yang terjadi setiap tahun. Jadi Allah nurunkan Al-Quran ka Kangjeng Nabi teh tidak sekaligus tapi bertahap selama 20 tahun sesuai dengan kejadian yang terjadi pada waktu tersebut. Hoyong paham iya berarti orang kedah ngaji tafsir disertai dengan asbabun nuzul. Gitu. Contoh, ketika ada sahabat dinamakan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang menjadi tanda-tanda orang-orang yang bertakwa dan yang menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa? Nah, maka Allah nugaskan malaikat Jibril turunkan ya ayat ku anjeun bejakeun ka Nabi Muhammad. Bujurag turun Jibril dugi ka Kangjeng Muhammad bacakeun ya ayat ku anjeun. Hurola Kangjeng Nabi macakeun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asbabun nuzul ayat eta teh kitu. Jadi ada satu sahabat Abu Bakar bertanya kepada baginda Nabi, naon ciri-ciri jalma nu bertakwa jeung naon pedoman hidup jalma nu bertakwa? Cek Kangjeng Nabi dijawab berdasarkan perintah Allah ka malaikat Jibril bacakeun ieu ayat surat Al-Baqarah yang pertama alif lam mim dzalikal kitab kitab Al-Qur'an anu mulya Al-Qur'an agung la raiba fihi tidak ada keraguan-raguan di dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Nukuma sifat anu bertakwa teh tulikeun ayatna gedanya. Tulikeun ayatna teh lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi kaberes teh beres. Tuluy ka dieu deui orojo teh kitanya. Sabada Kangjeng Nabi hijrah ka kota Madinah, Kangjeng Nabi teureun aya cikurang mah jarah ka kota Mekah nyamperkeun dulur-dulurna, kerabat-kerabatna. Di antara Nabi teh sering silaturahmi ka Abu Jahal, Abu Lahab, eta teh paman Nabi eta teh. Abu Jahal paman misan, Abu Lahab paman tegas. Nabi berharap dan berharap semoga Abu Jahal jeung Abu Lahab asupan agama Islam. Asup kaya Nabi teh gitu. Padahal Allah geus ngakenas Abu Jahal, Abu Lahab moal asupan agama Islam. Tapi Nabi terus berharap. Sedangkan harapan Nabi tetap tidak akan ayeuna cikurama cumpon sebab Gusti Nas ku Allah Abu Jahal, Abu Lahab moal daekeun asupan agama Islam. Tak kaidah dina kitab Balikam sawa bikul himam la tahruku asmarul aqdar. Sekeras apapun cita-citamu,
Sekeras apapun keinginan itu tak akan bisa membedah benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Sanajan hayang kanu geus